Mah pernah nyumput ke naon baheula anu nepi ka ayeuna mamah inget wae teu poho-poho. Heula mikir heula. Sok buru tuh video durasi ya teh. Heeh keh heula atuh pan meureun kudu dipikir heula atuh da geus lila baheula ngaranna oge. Sok lah buru. Oh heueuh, karek ingat ayeuna mah. Naon? Pernah nyumputkeun sapatu kepala sekolah. Kapanggiheun teh eta? Henteu, ngadeg-deganana anjir aing mah kasang badag kasang leutik sieun kapanggih. Ai bapak pernah nyumputkeun naon baheula? Kela euy. Buru durasi tuh. Oh, pernah neangan pamajikan tatangga anu 3 poe leungit. Padahal bapak nu nyumputkeunana harudang eta mah aslina. Pak, mamah menang deui. Menang naon? Menang kata anyar. Moal baleg aing mah ieu mah. Timang abret lin. Lain sok sotoy. Ieu mah tina FB yang gaul atuh ayeuna mah. Mamah menang kata anyar, bahasa Sundana cuci muka. Sugan teh naon kitu nu hese. Cuci muka oge nih karek menang manggih aing mah. Emang naon eta bahasa Sundana cuci muka? Mamas? Ieu. Nggak salah deui wae. Tamas meureun. Mimitina tina T, lain tina M. Oh, tamas. Ari sugan teh mamas. Lain. Kadeng ke mun manggih kata anyar deui. Bahasa Sundana menangis. Ade omat eta mah ulah salah. Emang naon gitu bahasa Sundana menangis? Mewek. Tah, eta huruf tengahna ade dibalik. Ripuh eta mah. Pak, mama mah heran da. Naon nu jadi herana? Ka netizen. Anjir. Jadi gaul kieu aing mama. Apa netizen sagala? Cenah awewe teh makhluk terkuat di bumi. Lah emang bener eta mah. Nah, bapak mah sarwana. Naon sok buktina? Heupan mamah oge awewe meureunan. Eta badak dikana pipikeun. Bedak meureun bapak lain badak. Ih. Oh, salah. Geuning eta mama listrik dikana biwirkeun. Lipstik meureun ih lain listrik aing mah Salah deui wae euy. Ieu mah bener, moal salah sigana mah. Eta anu ku mamah tiap isuk eta dina beungeut sok dipondasian. Ayo. Foundation meureun bapak eta mah astagfirullahaladzim. Nah jadi bapak nu lieur. Ha bisa wae yeu. Heup, tong dituluykeun. Eta mah aya nu bogana, teu bisa lajo era. Mulai muncul. Raos. Malah cicing di dieu. Geus erek ka mana deui ari mama? Pan geus beres gaweanana oge. Lain ka mana? Itu tuh di imah bungkusan. Lain aku kudu bebarengan wae ieu mah. Naon? Anu kudu dibungkusanana? Datang-datang riweuh aing mah. Yeuh, batur mah ngarep-ngarep eta teh. Naon ieu teh anu diarep-arepna? Dieu dibungkusan ayeuna diarep-arep. Ih, kepala rubuh. Tepeka itu anu di kamar tengah, oleh-oleh geura bungkusan. Oleh-oleh ti mana? Oleh-oleh umroh, kan karek balik umroh kamari teh itu oleh-olehna di kamar can di kumaha. Aing mah abong keneh kamari ngimpi indit umroh. Ayeuna udang sare. Bieu meureunna ngimpi balik umrohna.